Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, simpuling dora-dori selama opek capruk. Ya, urang kedah bangga sebagai umat muslimin wa muslimat. Ya, terutama sekedar urang sejak ngalaksanakeun panggrodu maha kawasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, mungkin hartosna tos pada uningakan panggero panghiyatul makawasa mumpung urang masih kena hidup nyata Allah sejak ngabagiakeun ka urang pikeun ngalaksanakeun ibadah saum. Lamena sasasi Allah ngobrol pahala dina sasi saum paracakranya. Ampura di mamatan ngojek kembali nyapanya dia mah saling mengingatkan lah manawi lebar kemenang supami Allah ngobrol pahala ku urang teu dibagiakeun teu dipetik eta nu meungpeui pahala teh. Contoh naon meungpeui pahala teh upami urang berbuat kahadian dilipat gandakeun ku Allah bari jeung urang teh sakedik kitu nya sagede segi sasawi paribasana pokona tindak kanu urang anu sifatna ibadah ku Allah dilipat gandakeun. Tamanawi urang si doakeun nya Peng, mudah-mudahan dina waktuna anu sakedap deui sasi saum saja cunuk urang masih kene dipaparin kasempatan ku Allah pikeun ngalaksanakeun ibadah saum. Ulah dugikeun ka urang boga prinsip kewe lamun urang sired ka kolot kakara urang soson ibadah. Engke kitu bro, marana umur mah nya tong boning urang anu duri 27 tahun apa sebenarnya teh 16 jalan enak teh mohon. Nah boleh gitu ya anu karek nggak lahir oge teu sakali kanu ngantunkeun bahkan anu di jero rahim ibu oge teu sakali ngantunkeun kitu nya tah malawi pokona makilah samemeh urang diangkir mulih ku Allah nangkarak baeud nyangkir jadi bangke di dalam kubur sorangan cuang sieun di tempat anu mah dahsyat poekna heuh teu poek kumaha tuh nanti di jero kuburan. Mun kitu mah urang di jero kuburan teh mohon urang teh naon teh boga make patromak atau mau make lampu gitunya tak bisa. Justru nyangan urang mah eta tidak bisa entah bisa. Anu nyangan urang dalam kubur mah nyata hasil atau ladang ibadah urang dalam dunia. Bahkan ku Allah diibaratkeun ke urang teh nu marengan urang di alam kubur teh anu cuang sing sorangan teh kena rasa cuang sing diserangan ku anu mangrupi widadari teh saha nyata ladang ibadah urang anu ditampi ku Allah gitu kayaknya. Nah manawi diantarana sasi saum urang manfaatkeun urang bagiakeun urang siapa tahu Ramadan itu Ramadan terakhir bacakannya dari umur mah terang manawi ya beri lain mamakan wajah kamari iga kelingan dori aja opay lah cuma pantau bacakan hatur nuhun ya ulah beranggapan Allah ibadah mah eta naon teh isana mah keur engke keur jami-jami antos bisa bayang gaji enggak bisa lah enda bisa nya aya Allah mah da marugi edek puasa edek salat edek henteu salat edek henteu puasa boga duit dipake monya-monya bahkan Anda menjadi pemabok menjadi pelacur pezina silahkan ngan Allah geus ngageuing ngalangkungan Rasulullah ngalangkungan Quran jeung hadis wireh urang teh di alam dunia teh mah seumur dunia hiji waktu urang sejang lalapan nyawa papisah jeung nyawa nyata maut tinggalna geus maut ayeuna urang samare dori ayeuna pan dipagdamekeun si kopi aya ope di kawaran mie aya ope gitu tanya lamun urang suang sing sorangan di jero kubur saha nu marengan masing-masing bro hirup mah cuman pe pengen kopi cuman pe mah beukeun cangkeul di dalam kubur panglabekeun orang teu bisa bro enggak bisa ayeuna sok di alam dunia manawi aya istilah di alam dunia mah ibarat ulin ocon tempat kaulinan gitu tanya geus mah diangkir mulih dicabut nu hiji nya nyawa teh teu bisa kumaha urang da gubrak alam dunia ge sorangan nya bajing teu mawana naon urang teh teu mawa mobil teu mawa raja kaya teu boga pangkat itu tanya Allah manawi naon disombongkeun barat cakra semua hamba Allah digubrakkeun alam dunia lain pikeun pabeunghar-beunghar lain pikeun paluhur-luhur pangkatnya lain pangetok-ngetok lain khususnya tapi kan
ibadah. Inna enaudah kesama-sama ke Allah kita kerja manusia sekalian sepikeun ibadah kita merasakannya. Atau mudah-mudahan mau anu garap ananya main orhan atau dori anu baceprot, mudah-mudahan cing jantan ladang ibadah. Pon kita berat sakra anu di kantor, anu di pabrik, anu di pasar, anu terminal, tukang ojek, tukang beca, naon wae lah penting mah naon teh hasilna maslahatnya kita ngarugikeun batur kitu nya. Nah, manawi wangsul deui bahasan tadi nya ngeunaan sakarabi urang sejak mayunan sasi Ramadan ya. Urang bagiakeun mudah-mudahan keumuran urang sadaya dari masa umur mah 5 menit ke depan wallahu alam kita tidak tahu para sakra. Manawi ulah salah urang seueur doakeun we mudah-mudahan posimpulin sama opek para sakra oge cing panjang umur sareng sehatna oge sehat cukup sehat sareng barokahna nya atuh cing rezeki dan kade rezeki itu bukan berupa fulus wungkul lain pada mana-mana pastilah rezeki teh mangrupa duit wungkulnya pada teu saeutik anu luhur anu loba dunya tapi teu menikmati kulantaran kafarjang seteruk bener teh bae lajeng loba dunya luhur pangkat ngetop tapi anjeunna ngap-ngapan rumah sakit itu apa artinya dunya. Nah, maksud rezeki di dieu adalah rezeki sehat itu rezeki. Urang boga keluarga anu sakinah mawaddah warahmah anak soleh itu rezekinya penyen. Lajeng rezeki anu dibuatkeun ku urang kulantaran hasilna tina maslahat itu rezekinya. Jadi cinakna nu namina rezeki itu bukan hanya berupa uang wungkul, tapi kesehatan, seueur dulur, seueur bahaya, silih fotos itu rezeki. Jadi saeutik jelema anu hayang masihan ya epeling tapi bisa ngomong kumaha som mun kieu nya tah eta naon dagang putu lain dahar mungkin kasih betul gitu kan. Nah manawi kurang berupaya mudah-mudahan Allah maperinahkan sakitu ka urang teh bermanfaat kitu nya kayaknya panca teh 5 indra teh nya eta tukang sosa batu manfaat barokah baracakna nu pina sakitulah pangeling-eling kanggo dori sareng opek atau mudah-mudahan tali silaturahim mengelakungan medsos ieu mudah-mudahan cing manfaat nya namihan dulu namihan barah itu teh rezeki oge itu baracaklanya atau disponsori oleh ku Mas Ado eta ku naon teh Racipor disponsor ku Racipor sakitu nu tiasa kasangakeun Bradori Sakra FM sareng Opek Sapruk wilujeng mapan sasi saum anu sakedah beli sejak cunuk mudah-mudahan sakali deui cing daramang oge engke dina waktu cing dilancarkeun saumna atuh cing ditampi ku Allah lah oge tebikeun tina gogoda tina tatsobi kitu nya tina ujian anu tiasa ngaruntageun ibadah urang sakali boga prinsip siapa tahu ini adalah merupakan puasa terakhir. Wallahu alam. Selamat berjuang bro ya, kita tetap bahagia, tetap semangat untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.